Ari ngaran tawadhu teh kabagi dua, aya tawadhu ahli dhahir, aya tawadhu ahli batin. Aya tawadhu mahjubin, aya tawadhu wasilin atau arifin. Ari tawadhu mahjubin atanapi tawadhu ahli dhahir nyaeta mernahkeun dirina dina makom sahandapeun nu diaku ku hatena, eta tawadhu ahli dhahir. Mernahkeun dirina dina makom sahandapeun nu diaku ku hatena. Jadi nalika tawadhu ngaku dirina tawadhu, eta ahli dhahir, ahli mahjub, anu can menang pahmi anillah, anu can bisa mikir bener. Padahal lamun ngaku dirina tawadhu takabur teh. Ari tawadhu teh saya nih, saya ngaku uing tawadhu takabur. Ari ngaku alus takabur. Tapi cik manehna rasana tawadhu. Merahkeun dirina dina makom sanapeun nu diaku ku hatena. Aing teh ieu teh camal. Boga jabatan camal. Ngan arek diuk teh jeung RT we. Rek diuk dina diuk nu sok didiukan ku RT. Tuh kan. Kunaon make di dinya diuk? Ek tawadhu. Oh, jadi ngaku dirina tawadhu. Nalika migawe pagawean tawadhu, dirina ngaku tawadhu, takabur sebenarnya. Maka tawadhu'ul mutawaddiin takaburul muwahhidin. Cek ahli tawadhu, cek ahli tauhid mah takabur. Cek ahli mahjub mah tawadhu, cek ahli lah mah takabur. Cek ahli wusul. Eta tawadhu. Aing teh padahal mah hebat. Tapi aing rek seperti jalma anu teu hebat. Lompat, tungku, bari dipurungkutkeun awak. Nyarios. Lemah, lembut, bari hada. Padahal aing teh hebat seperti ceuk hatena. Mata ngaku, ya teh geuning-geuning mah atuh mah kayak kitu mana? Ek tawadhu aing. Takabur eta teh tawadhu anu teh. Eta cek ahli dhahir mah tapi tawadhu eta teh. Nah, jangan sok kapayun teu tiasa. Si eta mah cocokan segala bisa nyebutna teu tiasa. Ah, ahli tawadhu itu. Ya sok kitu biasana. Disangka kuno ningali teh disangka tawadhu. Bener memang tawadhu. Pagaweanana mah, tapi hatena dukanya tawadhu dukan teu. Ini maksud tawadhu teh pagawean hate ieu mah. Pan aya jalma anu awak rengkuh hate cungkedang. Bener. So. Cok aya lain jalma bahasa lembut, burungku tungkul di obrolan. Hate cungkedang, hari isuk kitu deui. Telurut. Juga rek nurutnya tapi teu nurutnya. Wah, aing kudu nurut. Hebat aing yang patahan aing teh. Tuh. Ciga. Mata tawadhu teh kade, Bu, kudu hati-hati. Ulah ningali dhahir maujudatna. Tawadhu mah pegan hate, kin pegan awak. Gitu. Mata kaya anu tawadhu bisurati takabur. Aya anu takabur bisurati tawadhu. Hate takabur ari rengku tawadhu. Nah eta
Eta mah merek madu eusi racun. Merek Ji Samsu eusi sukun. Aya anu takabur bisyurati tawadhu, aya anu tawadhu bisyurati takabur. Juga takabur situ. Oh si orang teh henteu migawe pagawean tawadhu teh naon idzin wujudaka fi ardil hukum. Engkau juga takabur padahal tawadhu. Juga takabur. Jang, mangga ke payun. Mangga. Bisa gitu? Insyaallah bisa. Waduh si kehe ke guru. Lain takabur, ceuk teh nama. Insyaallah bisa. Teu ngarasa dina bisa. Insyaallah lamun Allah ngarasakeun, Allah ngabisakeun. Kitu. Tawadhu teu? Tawadhu. Da ngaku dirina teu boga bisa. Sanajan mangga. Jang ke payun, mangga. Yang mau jauh ke payung, selip cicing. Lajang tetiasaan. Cukup batur, wah padahal segala bisa nyebut tetiasa. Wah hebat tawadhu. Kalau cek kata nama, aing lebih bisa wadah aing di dia. Tawadhu bis numpang bahayana tawadhu bi surati takabur. Takabur bi surati tawadhu pengayaan. Ari bulu hayam, ari awak careuh. Ieu bahayana kan awak. Pasana hade awakna rengkuh hatena bangkelang bea kadae. Aing hebat, aing nu bisa, batur sarabeun euing, cek hatena. Ari bahasa abdi mah teu tiasa. Aduh. Takabur bisurati tawa. Ade ulah ketipu. Sing ingat cek kamari sing mau ujung iblis. Allahu Akbar. Apal aing Allahu Akbar iblis. Ulah ketipu beda Allahu Akbar. Allahu Akbar ahli lama kudu jadi senteran kana hate jalma nu ngadenge. Nu salah ge jadi bener. Nu rek duraka gara-gara ngadenge Allahu Akbar tina hatena nu musyahadah ka Allah. Teu tulus hayang duraka lagi. Kedua, tawadhu ahlil batin. Ahli wusul ke Allah. Tawadhu arifin mah kumaha? Tawadhu wasilin. Tawadhu ahli batin mah henteu ngaku boga darajat dirina teh. Teu ngaku boga darajat dirina sehingga dina nalika migawe pagawean tawadhu teh teu ngarasa dirina tawadhu. Henteu ngarasa keur tawadhu. Naon sebabna? Sahana pun ieu derajat tinggi teu boga derajat cenah. Diuk di mana? Di RT, lain ke camat. Ngan camat teu diakukeun jabatan urang. Lain hebatna urang. Jamal Allah aya derajat camat di urang. Ari jamal nu saha? Nu Allah nu urang. Nu Allah. Diuk jeung RT. Ieu teh luhur teuing. Kuduna masahana pun diuk anu ieu kuring teh da teu boga derajat naon? Ieu teh luhur teuing diuk jeung RT teh. Mending aing aku boga RT teh jabatan leutik-leutik. Ieu mah teu boga RT. Boga jabatan camat teu ngaku jadi RT, teu ngaku boga derajat RT aja. Bersih. Ta eta tawadhu'na ahli batin, ahli makrifat, ahli tauhid. Mata cek ahli tawadhu cek ahli tauhid takabur. Sabab tawadhu cek ahli tauhid mah teu ngaku diri boga derajat ceutik oge. Jadi kesimpulanana nu ngaku dirina boga darajat najan keur migawe pagawean tawadhu eta jalma takabur. Situ. Sekali deui, nu ngaku dirina boga darajat sanajan keur migawe pagawean tawadhu ingat eta jalma anu takabur. Jadi bisa disimpulkan sanu boga tawadhu dina hate ahli marifat, ahli usul.
kajenting niat narek tawado ari hatena teu ma'rifat maka Allah moal bisa tawado eta mah takabur bi surati tawado sebenarnya cek ahli tauhid. Salat mah getol tapi ria, sujud getol tapi ria. Siga ahli surga padahal hakikatna ahli neraka. Hakikat tawadhu mah jadi hakikat tawadhu maka teu ngaku boga darajat, tawa sing ingat hakikat tawadhu diri teu ngaku boga darajat. Dina dohirna mah rek magawe pagawean mutawaddiin atau anu henteu mutawaddiin. Asal diri teu ngaku boga darajat eta tawadhu. Jang kapayun, mangga bisa insyaallah bisa. Ini kaharep bari diri ieu bisa dikuring jamal Allah. Jika na jalma tak kabur man, itu cah kugur langsung ini. Padahal mah nekatkeun jamal Allah. Ahli tawadhu eta teh sebenarnya. Jalma migawe hade tapi hate teu makrifat hakikatna goreng. Jalma tigubrakeun dosa hakikat dohirna keur goreng. Lantaran Allah ngabisakeun tobat sebab makrifat hakikatna alus. Matak di mana hirup dipingpin ku hate nu makrifat, boro-boro nu alus nu goreng ge jadi alus. Naon sababna? Allah mere nu alus dina goreng. Digubrak karena dosa goreng, Allah mere bisa tobat jadi alus. Allah mere bodoh, batan bodoh alus pinter, tapi dina bodoh daek diajar. Beri ikhlas diajarna jadi alus kan. Alus mana hirup jeung maut, alus hirup geuning eta di mautan, tapi maut husnul khotimah, alus maut daripada hirup lawan dosa. Oh kan. Utawa makrifat ka Allah taala, ento kudu lieur. Jalma geus makrifat ka Allah konsep hirup mah gampang. Hayang bagja kudu loba duit heula, nu loba duit ya, nu loba duit kalau puyeng betul. Bari teu makrifat mah ka Allah, bener. Langsungna lain ngarasa cukup tapi nambahan haus. Anu duit 1 juta teu syukuran, langsungna 2 miliar aing pesakeun. Lantaran eta 2 miliar di akun nu manehna. Tapi lamun hege amanat ti Allah mah kan rasana lain nu manehna. Aya nu mari duit 1 juta, lain nu 1 jutana, tapi ningali jalma migawe amal alusna, ieu jamal Allah. Maka alus eta jalma. Alhamdulillah 1 juta datang ti Allah. Liwat jalma anu soleh, muga-muga berkah. Alhamdulillah, kajian boga 2 miliar. Tengah halangan karena naon? Karena ittiror jeung iftikor ka Allah. Ah kitu nu makrifat. Kunaon rehe ieu teh? Asa teu kapikir tadina. Secara ngajaran aing mikir kitu nya ayeuna dituntun mah. Matak guru mursyid teh kudu sanggup nuntun rohani jalma anu teu bisa wusul ka Allah. Jadi seolah-olah jalma anu teu kuat marifatna jadi kuat nalika cicing di hareupeun guruna. Matak cenah kang abdi teh ngaji ngan maju bae geus 3 tahun ngaji teh tedekeun wusul wae. Aya laporan kitu. Kunaon mun terekeun wusul regeuleun ngaji. Sing ingat keur wusul teh teu sadar ieu urang teh wusul. Keur musyahadah teu sadar musyahadah. Ari kitu teh musyahadah ingat aing ieu keur musyahadah. Teu ingat. Ari keur sare urang sok ingat keur salat keur sare. Aing ieu keur sare. Nu matak digoingkeun moal hudang. Lain ge sare. Ngan di mana geus hudang kakara sadar aing tah sare leres kang sok. Jalma ngaji ka hiji kiai dituntun rohanina nepi ka musyahadah, mah ngarasa dirina keur musyahadah. Padahal mah tadina teh keur pana jeung keur musyahadah. Ingat-ingat sabada balik aya akhlakul karim. Aya tingkah nu hade asal takabur jadi tawadu. Tadi mah balik ka imah teh sok pedeng kerengan ari mah duit teh. Ayeuna mah teu. Naon? Nyaho ti Allah jeung ku jamal Allah nu kasaksina lain ngarasa hebat diri lamun aya nu hebat dina diri teh. Itu teh nyaho itu teu ngarasa usul, teu ngarasa musyahadah. Lain mah boga hate mun rugi nyeri tara nyeri teuing.
Mun datang capek dicarikan pemajikan, sok kuhul, ayeuna ge kuhul ngan teu kuhul teuing. Eta asar-asar musahada kan. Asar-asar usul ka Allah. Sadar orang tadi keur ngaji musahadan teu? Eta kan keur ngaji syaratna pohokeun kana salian tinu dicaritakeun ku guru, kuduna. Nu guru ngaji aing tarekat tasik duitna can aya. Karupan guru keur ngaji. Aya reaksina moal kana hate? Moal. Dina salat aya sujud. Ari sujud naon fisiologisna sujud ye? Ya, sujud teh ari sujud nu hadir waktu hatena waktu sujud mah di hadrat Allah. Sujud teh pikeun memperkuat jeung namahan tawadu nu geus aya dina hate. Matak semakin loba sujudna semakin tawadu jalma teh. Mah sujud tarang ka hidung hate cung kedang kene wae. Teu sujud hatena teu ngarasa. Ya, jadi reaksi sujud teh hate semakin ngarasa hina, semakin teu ngaku buka derajat sujud teh. Eta sujud nu bener, matak sujud kabagi tilu. Aya sujud hadir hate, aya sujud anu lalai nu goblok, aya sujud anu ria. Sujud beda-beda. Sujud nu mana ya? Sujud nu hadir hate. Matak sujud pang mulyana di diri urang teh beungeut urang. Matak ningali jalma sok teh heula beungeut teh sukuna. Lamun prok teh ningali sukuna ningali beungeut teh sok. Nyebut kasep eta ibu-ibu kana beungeut kana sukuna. Jadi pangarapna disujudkeun. Musab budak yatim sirahna. Tapi hatena ka mana-mana, namahannya amal ka fakir miskin. Padahal ngurus budak ya ngelus-ngelus rambut budak yatim teh ari bari hadir hate mah di hadrat Allah. Beuki kuat kanyaah ka fakir miskin jeung nambahan nyaah ka fakir. Ya mau ulang tahun diusapan ngan Muharram, tapi dah tenamahan nyaah ka fakir miskin. Hakikatna kurban naon sih? Lain ukur sekadar ngadahar nyate daging lain kurban. Untuk Rasul nyunnahmu akadakeun kurban supaya umatna malayor. Sangat sederhana atuh. Naon sih? Tina kurban teh ninggalkeun kacintaan kana dun. Kurban getol cita kana dunia teu eureun kurban goplah nu tadi. Kurban teu hadir hate. Lamun kurban hadir hate mah aya reaksi tina kurban, beuki zuhud hatena. Nusapan anak fakir miskin, beuki nyaah ka fakir miskin. Urang sujud, beuki tawadu ngarasa teu boga derajat di hadrat Allah. Beda jeung sujud lalai. Sujud, hatena takabur terus. Mata kan sujud anu hadir hate, aya sujud anu lalai, aya sujud anu ria. Nu aya dampakna mah reaksina tina sujud teh tambah kuat ngarasa naon hina diri. Jadi semakin hebat tawaduna. Tina sabab sujud terus tawaduna teu namaha. Sujud goplah, sujud lalai, sujud ria malah mah lain sujud hadir hate di hadrat Allah.